wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asydaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Puji kali syukur dan saya kehadirat Allah. Salawat sinar salam ke kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah lebih nikmat terperatus diberikan ke orang sadayana, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat jabir, nikmat bagir, nikmat sehat, nikmat iman serta Islam. Kalian nikmat diberikan Yuswa bikaya dapat urang desa petepung lawung di luhur panggung, petempang di pentas di nararaga tasyakur binikmah, tasyakur bisalamah, tasyakur bil barokah, walimatun nikah ba'da. Ini waktu sim kuring hapunten sesama melangkung timbayun kapangarsana salam taktos, kapangarsana Bapak Saibul Al-Fuqah, kapangarsana Bapak Dayat SH, Bapak Dayat SH sanes sarjana hukum, Bapak Dayat Sahibul Hajat SHT. Ini waktu sim kuring susulur di anjeuna kada mukai acara satu acara diantara di Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, tokoh masyarakat serta Bapak kepolisian atau kabesan yang dapat perkesupi hapunten sing kuring sasangam ieu mabecek sarua sadayana kena langsung Abdul kamu meninggalkan maksa di dieu waktos pangenten sakedik sim kuring meninggalkan di dieu waktos tadi sesuai antara piloyong sarta dina mukadimah ieu teh tasyakur binikmah malihanan anu pokok pangenten ieu teh dua syukuran kanikmatan anu kahiji kanikmatan wirehi dina bingon payun pangenten putra di keluarga arakana Bapak Dayat bade ngalaksanakeun pasunatan kumarukeun pernikahan. Anu kadua wirehi pangarsa Bapak Hajat kenging kabingah anu taya higana wirehi cibungsu cep parahan kamari waktos festival atanapi pasanggiri di Padepokan Seni Kota Maria Bandung. Ayeuna kenging kasih nugrahan juara terbaik kuasa gitu loyong simkuring di waktos tadi dina mukadimah la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kusyukuran kanikmatan keparahan berpartos kenging juara sanes mungkur nyengitan tatar pasundan di wilayah Kota Madia Bandung, tapi mudah-mudahan singtiasa ngalang-lang buana ka mancanagara, amin ya rabbal alamin. Eta bangengkeun sakedik we sikuring ieu mah urang Jackson wae kasadayana salam baktos ka Bapak Dayat keparahan sareng ka panganten kieu bade sebatkeun menang aya bade tajak ieu mah bade Jackson heula di waktos salam baktos kasadayana. Kami atas nama pembawa acara Bapak Ade Rusli dari PJ Bandung dengan bangga mempersembahkan inilah gelar Putra Domas Pusat Magelang.
Iya, kita milih. Wajah
hilapkeun
isin dayu orang kajeng sakru kecing gituan serang bapak para anda sanes sanes dan orang masyarakat tegedah ya saweran ngewak itu begitu aja nya ngewak toh tapi gituan
Aduh. Oh da ai dia mah sanes teh disuhunkeun oge. Ngeun di ditu kamari teh haji ku pedit-peditna eta nu boga hajat asakeun bae. Pedit ku boga hajat teh. Mugut anjing nu boga hajat teh mugut anjing tapi pedit-peditna beda anjingnya sok diparaban ku mainan. Pas ngagogok teh gibak. Kunaon Pak? Teu meunang ngagogok ka batur. Astagfirullahaladzim cing atau nyanyi kudu dicogokkeun ka manehanana we kata tah urang ulang tua kitu nya eta ngukut anjing anu memboga hajat lain boga hajat anu boga hajat oh cecapku mah diit gitu anjing we ulah kagogogan mah teu boga sarangan tah man ngabejaan lamun keur ngendang teu meunang ngarokok ari nah mun aya mah sok wae sabab ngarokok teh aya 5 kauntungan punten. Mohon 5 kauntungan. Kahiji anu sok ngarokok kauntunganana bakal salamet tina siksa kubur. Lamun can naon. Anu kadua anu sok ngarokok mah moal kapalingan tengah peuting. Naon sababna anu sok ngarokok mah kumaha peuting teh batuk tengah peuting. Jadi masuk maling teh gitu anu katilu insyaallah bakal salamet diujak tina anjing edan namun sababna bisa rupat da bengek anu sok ngarokok ya gitu anu kaopatna insyaallah penyakitna ringan ngan dua kahiji paru-paru jeung rupa-rupa anu sok ngarokok anu kalimana insyaallah bakal teh papenrak sareng Gusti Allah alias teh mangga dilu jeung ngarokok insyaallah tengah wengi moal kapalingan sabab anu sok ngarokok mah bakal batuk tengah peuting begitu masuk bangsat urang tah gitu naon sababna kuliah tengah lembaga dan aya rokona gitu mun biasa narokok dari samsu ari jiwa ari sana santri ari emna masuk ari sunah surga jiwa santri masuk surga tak pilih ayah anu hayang masuk surga mana masih yang disamsu ayah kencang ya iya marier mangga kabayun cek ilham mangga anu hayang terang manfaat ngarokok mangga naroskeun 5 perkara kabayun harajab ilham samarajab ilham bare ku cek parhan mohon anu kadua lalakon ieu mah langsung cenah awan hoyong laguna teh buah kayu buah kawung aduh dia gilir nyerah ke dia aduh lagi udah ada aduh para amma isit aduh jalan nah jadi naon aduh aing erak kata gede aing mah cek aing mah tak ulah sok saomong-omongna bukan Pak Ami udah hurry akan udah teh sarang grup atau gituan kami bersatu era piraku jeung grup di komersil dongeng karo kosa kudu kan nyumbang orang teh era bisa ya era dari aya baca atau pemaparan mata ke di demak ulah sok sa omong-omong lamun rek omongan anaknya barudak mana cek ilham atuh nuhun Bapak Farhan parantos ngindung ke rokok sabaraha apa aduh mudah-mudahan dari jalan terhadap itu nulisnya kita ulah sok ngomong lagi gitu abi mah biar mah usep isi pohon ulah mohon Pak oh tak gitu oke jangan oke 2 jam aku beak 2 jam oke 2 jam sekali deh kampanye kerajaan ilham mana persiapan penjabaran
Cep Farhan Kapaliun persiapan anak Kang Ade anak sudah siap dan bersiap Kang Ade. Maka inilah juara kita. Anu kedua lakon di Yungi mohon kita tasuk kali Cep Farhan. Maka anu bari daftar ya ABG mohon biasa daftar ka dieu aya aya bari dieu. Aya daftar mohon tah. Komite aya bari katingali paling tadi aya daftaran mohon tah. Komite aya bari dieu tah. Saya ya, Mak Cep Farhan Kapaliun. Ya.
Kenapa
beki wae. Ayeuna beuki kitu di dieu. Anak cicirian ka tadi. Beki wae. Cek 50-an tilu. 20 Polisi. sanes. Oh, sudah tadi. Anak cicirian kamu lan. Ya, abri. Sanes. Nah, jeung nanya eta duit ka mana leungitan. Ulang. RW. Sanes. Cucu tanya dia keur. Lurah. Sanes. Sugan gaduh datang abri. Sanes. Bener lain naon? Bener. Cokor aing ditincak belum gitu lah. Ingat tanya heula. Oh, sugatnya polisi. Udah pensiun. Kenaon tanya. Aduh. Pean. Hujan bukan bayar mau popoyan terbang. Pean. Tadi pun jahitan baru ayah budak baru di imah oke. Aing. Pean. Hujan namun hujan baru popoyan pun jahitan. Cokor aing katincak. Alah, cokor aing katincak. Bener tapi itu serangan. Duit Pean, aing duit kamu na beuteun kitu. Udah coba. Satriacana ya pengumuman sakedap. Ka para tamu leman atau nabi keluarga besar nu gaduh maksad anu ngagaduhan mobil carry warna coklat supados engal dialihkeun margi parantos digemrong sireun kejadian ya kemarin teh haji langsung di konser kata ada ulama kayak gitu diganti aja nama iya mah kalau ka ibu-ibu aduh kene murang kali masih kene nen omat ulah dipasihan susu kalengnya ibunya margi teas langkung saya dipasihan susu tepung paratos aya di ibu teu kada meser ka toko atau nepi ka supermarket atau nepi April Mei Juni Oktober naon supermarket kan supermarket ayo guys naon sarua wae atuh lah meni salah sauting ka meni nyereng make samprit ngobrolna teh aduh biasa we paratos aya di ibu teu kada meser ka supermarket atau nepi ka apotek ka toko obat paratos aya di ibu susu tepung ya kumaha nu kenca sareng nu katuhun tepungkeun susu tepung susu mau teh senang mah nenena alit talian nyanyi rapia keras di bador rakat insyaallah naon ayun neneng eta naon anu hideung dina alis neneng si mah apan ieu alis neneng eta naon anu beureum dina lambe neneng si apan ieu lipen neneng eta naon anu mana doa nu ngajenol dina dada neneng si apan ieu neneng eta naon anu mana deui doa nu ngajenol dina patuangan si apan ieu hujan neneng punten teh iis teu kenging ningali amit-amit nah ayo urang mah sakit mah kurang kumaha goreng atuh boga alok ke katabungan da urang mah dek leutik teh kaset dek naon gitu kan leutik mah kaset terus kumaha datang urang datang ningali ka urang mun leutik teh kaset ulu ya udah mun lucu di pahingan atuh 10 kali dikakeset jadi urang jadi kieu beungeut astagfirullahaladzim Gusti maju lain hari nyiramna basa minum ojek nyiramna baheula mah keur urang teh keur dikandung 8 bulan panik baheula mah can usum bedan bidan ah tong deukeut teh kana nyabrot kana rarai aing bener
bidan hujan lokal aing mah. bidan Eta baheula mah kan can usum bedan baheula mah. Bidan. Eta we eta. si telepon kan Urang ada teh baheula mah keur dikadung 8 bulan. Heeh. Datang para penting. penting Cek cenah, nyai cenah urang pariksa geus geus bojohna orok teh. oh benar Geus rek lahir oh, cenah kitu. oh benar Nyokot minyak letik kana pisin. Alah. Inu urang pika ngajalempong. Suparaji Oh, ngajalempong di daripan. Heeh. Eta paraji nyokot minyak letik kana pisin. Kana leutik tiga laki kita. Heeh. Tiga laki kacacat teh kana beuting inu urang. tinggali gitu Ada karasa oh itu. benar Pas deket kai beuting inu urang, Heeh. sampingna teh dibuka. oh Eta minyak letik itu kana beuting inu. oh oh benar coba tuh mau aja kemarin Urang di jero botong nyampunya aing kieu. Dasar paraji teh. Hah? belakang lah belakang nah ini ingat Dasar paraji gelo cai teh. Hah? Aing nu jomo ingeung. Dasar paraji teling cai teh. ah Aing ingeung di jero. Hayo poe di kieu. Aing mah jeung ngareko jadi kieu. Dasar paraji gelo cai teh. awal mah wah Aing geus lihat eta euy. naon Paraji teh ngomong ka bapak urang. naon cenah Geus na apana geus mojeunna tong dikiriman. dikirim naon kan lagi nusok ieu mah Ah geus dikirim bala-bala di teh. ngagapian kana TV dengung ngagapian Aduh, eta tong dikiriman. neneng saperaskeun nu sajengkal tina ujal neneng Si Aam. Si Aam. isi jona bawa budak Oh, tanggung jawab aing. Oh, aing saya ini aing. awal Oh, aing mah ngajorang aing mah. neneng sok sebabkeun Naon itu aa? nu sajengkal tina ujal neneng sebutkeun Bae bejakeun ah. sebutkeun Si Aam. Apaan ieu tur sajengkal hiji dua di opat kata turun lima dua hiji dua Apaan urang na geucing kok? Apaan ulah urang? ke Cino nanya apa kenang tuh Hah? ditanya kenang tuh Sakali deui teh. sekali neneng sok sebatkeun Anu mana dia? nu sajengkal tina ujal neneng Si Aam. Apaan ieu kawuk neneng? aku Apaan abi uwi ke Pangandaran nyanak oleh-oleh? ayo ini naon ya Panakol. panakol Nya. nya itu bayunya Nya. lamun anu dican aku polisi apa mah Pestol. anu gantung di pos kami Kokol. hari harus sok tahu yuk ayo benar nanya Deng, naon mulai tukang takol abdi mah gaduh panyawat lemah neudeut. mah gantung Sok nyalakeun hate. alah cek lah mereka ngate semua belah kate Tah eta nya. tapi kira sebelah tulang di sebelah hati benar Ya teh coba. ya Sok lah naon. kan urang mah hayang ajaran ieu aya bedana cenah bisa disarada awak mah Urang mah ajeuna mah deui jadi pemburu hantu. kumpul hantu Pemburu hantu urang mah. lu Dina hiji mah gedung. Oh. Si gedung eueuh jelema. benar Cek nu bukan cacing mah macam sana bisi ayeuna naon di jero gunung. oh jadi Panggilarkeun. Oh. Aya hantu. bisi aura negatif Oh, bisa aya urang urang teh atuh. Oh, benar. Datang ka hiji mah eta ningali aing teh cempen bisa-bisa aya opat tah. naon Hantu aya opat. belum kebaca Eta hantu aya opat urang teh cempen bisa-bisa kieu. ulah Buat sagala dibejakeun. ulah Sagala jampe disebutkeun. benar Nu tilu buat kabur. waduh Nu tilu kabur nu hiji hese ini. hantu Aing geus kesan u teh eta nu hiji hese ini aing teh dompet. Hese ini cek aing teh nu hiji jeung. Ah, betul. Wah, boleh dijampe. Eta keur ngajampe sami-sami nu tilu datang deui. kumaha itu Nu tilu datang deui urang keureuwat nu tilu datang deui beuh kieu wah. Oh, loh. Ngan nu tilu ngomong ka urang. mau cenah Punten cenah.
Pak Senandaan, mau mah duitnya rada torek. Saya ini teh juga torek. Aing mah datang ka imah tengah peuting. Datang ka imah hayang kacai. Hayang BAB. Wah jangan rokok bu. Ade. Pasti na palang dada aya surutung. Seungeut kurang teh. Langsung kacai BAB keur kieu we aing. Eta hareupeun jeung peleduk pikiran. Peleduk. Iya. Haseup terus mangrupa. Iya. Eta haseup mangrupa. Heeh. Geus mangrupa teh ngomong ka urang kumaha cenah. Ya, maneh wae keur BAB ngeunang keur aja henteu. Aduh, ya dah mah ayo. Punten tinggal di kira Pak Haji bener. Aduh, sekarang kira-kira luka kandungan Tadi dia balik lagi. Bentar balik dia di pangeran dulu Gusti Paulus. Teh gimana Pak Teh? Ada nasa. Namina. Wah, budak kita buuk kali nyerek gitu. Nah, untuk jadi ajaran mana teh kumaha? Budak alus buuknya kali nyerek. Ya. Ya nu ngame ikat saha namina? Malacau. Aja. Saha namina saha? Saya Can kadengi. Ada kedua itu. Anu bisa ngejawab di pertanyaan itu sekolah itu. Oh pasti Awas si guling ke timulina ka handap. ulah Mun kalau ulah nyokot. ulah nyari was kalau untuk disobatkan ku adanya. Pertanyaan matematika itu. Nu hese deh, nu hese. Cing cangkel. Nu hese deh. Nu hese. Cing cangkeling manuk cingleung titik-titik. Dina titik-titikna isiannya. Siap. Oh, jawab. Acung geura we. Cing cangkeling manuk cingleung titik-titik. Eta budak paling sering Cina kan. Cing cangkel nih. Kagok ulang badai berena tuh 2000 aing mah sakalian sakit aing ge enggak apa awe. Tukang kenang molotot kabeh ka aing. Malu kana dipikeun bae. Aing udah hebat, ieu mah. Cing cangkeling manuk cingleung. Sakali kilotan lagi. Pros kakolong babasaka. Cing cangkeling manuk cingleung. Pros kakolong babasaka. Asik. Orang saya si pelaku. Gituan. Heeh. Oh, juga nih. Bos katolong. Kayak tabrakan di tikungan pabrik gas gitu. Oke, ya oke. Sare deui. Ari ieu atuh ngolototan. Sok. Iya ya, sok. Tadi deh. Bos kakolong babasaka. Di sini kadupang di sisi. Kang ini seorang orang semua. Oh, sok eta.
ABC. Kulana. Cingat cangkeling tamanu cingkel. Dulu kan nyanyi. Ganti lu. Now, Ya hiji deui salah. Kalah ngaraluk pokoknya. Ya hiji mana? tinggal lihat. Halo. Jauh. Ya salah. Oke, siap. Cingat cangkeling tamanu cingkel. Ya, baju baru alhamdulillah mau dipakai di hari raya, tidak punya pun tak apa-apa, masih ada baju tetangga. Baju tetangga? Mau baju tetangga tuh sih, baju bareng. Baju tetangga. Baju yang mama dia, jauh. Jadi tak lagi. Cingat cangkeling tamanu cingkel. Cingat cangkeling tamanu cingkel. Ya. Sebenarnya tapi itu juga susah oleh kali. Wah dia boyo. Kau. Cingat cangkeling tamanu cingkel. Aduh, apa ya mandi dia? Hah? Aduh, hari paling tinggi ini. Paling dia. Oh siap bu. Tahu. Cingat cangkeling tamanu cingkel. Aduh. Jatuh satu. Cari semua. Nào, mới hoài, ba chết rồi đấy. Cingat cangkeling tamanu cingkel. Masa begitu telok euy. Nào chứ, Kurang, nào chứ. kurang duduk monyet. Plos kakol ngata bapak satap. Cingat cangkeling tamanu cingkel. Asik. Plos kakol ngata bapak hujan. Pakai ujang monyet itu. Betul. Pakai ujang monyet itu. Tinggal di mana berarti ya? Bapak hujan monyet. Hujan kunyuk. Udah sekarang. Mana? Masih kan saya penampilan ke ajang demonstrasi berdarah, ke ajang demonstrasi remaja putri anu yang juara kapan seperti keparan. Orang kapan itu ayah Aijijah. Ini tunggal langsung ijen kapayun. Persiapan.